Pamirsa, TV Cemerlang di mana we ayana saksikan YouTube TV Cemerlang setiap dinten penting malah kantun diputerkeun. Wilujeng nyakseni di TV Cemerlang. Sip. Menyambung. Aya. Buat objek wisata Batu Bangkong. Oh, di sirna kali, Tasik. Ya. Ayo, Siap. ayo. Kurang berangkat. Ayo. Wilujeng enjing. Kumaha kondisi keamanan? Siap, aman. Aman. Alhamdulillah aman. Kumaha kondisi pengunjung? Alhamdulillah, nu rame. Rame. Siap. 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 Ya. Ieu teh tempat wisata Situ Bangkong. Nu di mana teh Tah, teh? ieu teh nu di Tasikmalaya. Jadi lamun di dieu mah aya situ, aya Bangkong. Urang situna, mana Bangkongna? Di mana akan ku cari aku menangis Mang Dono. Kunaon nyanyi bae ceurik. Sedih, Aden. Sedih kena kunaon? Kabogo ngajak ketemuan, terus ngajak ka Lajo Ebleng. Aduh, sedih pokoknya mah. Teu anggur mah atuh. Kabogoh mawa ketemuan teh. Urang esok atuh diajak jalan-jalan ketemuan mah. Pura sedih. Naon ieu teh? Don parasea. Iya, Mang Dono kakak ceurik kunaon lagu. Nah, haceurik kunaon atuh? Iya, Mang Dono kakak ceurik sedih. Erek diajak ketemu aja Kabogoh teh geura. Nya sedih, abi teh Pak RT laina naon pas diajak ketemuan terus Rajo Eblek kapan kudu boga duit kan kuring teh ayeuna keur teu boga duit patak sedih. Oh, gitu. Geus atuh ayeuna mah kieu we. Kulantaran kuring nu boga duitna, kumaha lamun ketemuanana jeung kuring? Mang Jambu. Naon atuh? Asa waas euy di tempat wisata kieu. Heeh. Rame di Batu Bangkongnya. Batu Bangkong tuh tingali tukang dagang di ditu di dieu tempat wisata nu sakieu enahna. Nah ieu ngaranna tempat wisata Batu Bangkong. Ini menilo batu kang warung. Bakso wae kieu mah ngeunah seger. Jadi lalaki mah ye kudu loba ngirit. Tingali contohna urang budak 5 jeung pamajikan cukup dibere biaya hirup sapoe 20.000. Nu kitu mah ngirit. Naon? Lalaki keket mengkene merek hese opet.